warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Nur Farida Repar di kelas 17 bade ngadugikeun diantara anu judulna Pangaruh Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ending kasadayana rerencangan kelas 17 anu kusim kuring dibanggakeun. Sareng Ibu Dewiani salaku guru bahasa Sunda anu kusim kuring dipikah hormat. Alhamdulillah, puji sareng syukur arurang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng hidayahna arurang tiasa kumpul dina dinten anu cerah ieu. Dina kesempatan ieu sim kuring hoyong ngadugikeun hiji biantara nyaeta ngeunaan hiji perkara anu penting pisan di era globalisasi kos ayeuna. Nyaeta pangaruh media sosial di era globalisasi ka rumaja. Sakedik heula abdi aya pantun. Ka pasar meuli gedang. Gedang amis ngeunah rasana. Rumaja mah kudu pinter nyandang, ngagunakeun media sosial kalayan bijaksana. Atawa mun hayang aya lalaguan saeutik, cing dangukeun. Manuk dadali, manuk panggagahna, urang rumaja ulah gampang kagoda. Kumaha pamirsa, sora abdi merenah henteu? Mun teu merenah sing sabar we nya. Nu penting mah pesena mungkin sampai. Rerencangan sadaya, abdi hoyong nanya sakedik. Saha di dieu anu unggal dinten buka TikTok, buka Instagram, atawa scrolling sampai ka poe. Cing, angkat pandanganna. Nah, katingali euy. Sakedik deui mah media sosial teh jadi sarapan enjing jeung camilan wangi urang sadayana. Leres? Teu bisa dipungkir, media sosial teh seueur bisa manfaatna. Bisa jadi tempat bagi wawasan, informasi, jeung kesempatan anyar. Bisa jadi lahan kreasi, kosnari, nyanyi, desain, nulis, sakabehna bisa dipedangkeun. Jeung deui bisa nambah babaturan. Komo aya nu manggihan rejeki tina konten. Janten media sosial teh lain musuh, tapi kudu dipake kalayan anu bener. Tapi sami wae kos peso aya sisi seketna nyaeta pangaruh negatif. Pengaruh negatifna nyaeta kacanduan nepi ka poho waktu, poho PR, poho emang, komo poho ka obo. Anu kadua nyaeta tempat cyberbullying. Nyaeta kos komentar kasar anu kadang jadi berat pikeun batin rumaja. Anu katilu nyaeta tempat hoax jeung sumber informasi palsu. Nah, rumaja ayeuna kudu melek ka digital. Terang mana anu bener, terang mana anu salah. Kumaha solusina? Rerencangan sadaya tibatan nyalahkeun media sosialna arurang kudu bisa ngontrol diri. Hiji, atur waktu scrolling. Misalna sajam sapoe ke cakap. Anu kadua nyaeta babagi konten anu manfaat. Anu katilu nyaeta tiasa telem kana dunia digital tapi ulah poho aya dunia nyata anu kedah dipupuskeun. Abdi yakin rumaja kelas 17 sadayana bisa jadi generasi digital anu wijaksana. Sakali deui abdi hoyong nanya,
saha di dieu anu hoyong masa depan cerah, sukses, jeung teu dikendali ku layar digital. Alhamdulillah. Satu aja ditutup, abi ngawartosan sakali deui. Rerencana sadaya media sosial teh ngasa ukur alat, sedangkan masa depan teh milik orang sorangan sadaya. Namun orang sadaya bisa ngatur diri, media sosial oge bisa jadi tanda kesuksesan sanes tangga panggorengan. Hidup urang teu kudu kasohor ku layar, nu penting kasohor ku adab anu sae sareng prestasi. Simpaikeun kahayang, kuatkeun tekad, terus ngigelan, terus maju. Sakitu wae ti abdi kurang leuwihna abdi nyebutkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.